Assalamualaikum. Salam. Woi, pernah naon di Cancalare? Warung, Mang Udin di warung. Anak-anak katalakan. Aku tidak masih orang muriang. Aku yang obat itu. Jadi itu Begadang ya teh bergadang. enggak. Ayan tuh kopina. Wah, Pak Ados, aduh. Aduh, buat kopi-kopi aja. Lain yang buat calon. Mungkin teh sana membuang atuh kita beli kopi. Di dia orang ngaropi. Eta Pak Ados, hari penting-penting datang ka dieu. Di mah hareudang we saya mah Pak Mul. Oh, Jadi ka dieu ningali we. Bukan gitu aya nu ngopi di kampung budaya, bari ngontrol kamari pan loba kajadian. Paling kemari teh nyaropetan tukang dagang malah ka tukang dagang. Ya isukan isuknya saya ka dieu deui bari kontrol gitu. calon Unuliwa calonnya. Hah? Calon kepala desa Unuliwa calon. Eta ieu. Calon. Benar dia. Orang kudu cek calon. Ya mudah-mudahan lah pidoana. Cepat sih cek calon. Memang Karkadenge Karkadenge urang. rame di Wadas di Cindang Sari di mana-mana rame. Kurang ya tim suksesna. Calon dos. Ya mudah-mudahan we atuh Kang Mul, Kang Udi, Kang Nanang, mudah-mudahan we atuh sing aya menik rezekina. Tapi nyuhun dibantos gitu. Mudah-mudahan sing ari ikhlas gitu bade ngabantu. Mudah-mudahan terjadi pemimpin anu bisa nyejahterakeun masyarakat. Itu abi mah teu gaduh nanaon, da ka dieu ge paling meser kopi ke dapa Mang Duang. Nyuhunkeun we sing ridho lillahi taala kaikhlasanana. Nama aku mau ya yang penting yang mudah-mudahan dos mudah-mudahan aya milik rezekina. Yang penting mah anu amanah lah intina mah urang mah teu neko-neko intina mah anu mikirkeun masyarakat ya intina kurang ramekeun we geus kumaha we karena mun aya milik meureun harus meureun jadi pemimpin desa Wadas meureun kitu. Amin. Doakeun ieu mah bangga doakeun hungkul da teu bisa merenang naon nya Kang Mul. Heeh sih urang mah. Atur nuhun atuh Kang Nanang, Kang Udi, Kang Mul, mudah-mudahan lah menjadi mah insyaallah bakal sejahtera masyarakat gitu. Adi teu mau duit. Ngabusa doang. Geus mending digawe deui. Ya. Doang. Doang. Jadi mah kana ingeteun urang pamugela. Bukan pegawai aing mah Anggus aing ngareng-ngareng si Barjo rek nya urang ngadu si Barjo we. Sebagai tak adutan eueuh. Kencang duitna. Ada kas kencang deh. Jurujus deh. Ayeuna tadi ka rek naon teu manjut kopi-kopi aja. Percuma nya. Ya. Tadi ngomongin nanti teh. Urang mah jangan boga. Gak boga hanya lurang ngajedog we. Ya, sadian 3 miliar anggaran di dieu mah. Hah, eta boga duit nah. Ayeuna mah ye dukungan teh kudu tetep pun make duit. Make duit keur naon emang ada ku sunggut doang. Ya, eueuh. Wajar tadi nanti. Ya, insyaallah zaman insyaallah. Denge lah, gawe pusing Entos satunya, Kang Nanang, Kang Udi, Kang Mul, Abi mau alami kopi mah gedeng jeung rokok dong apa dia. Abi bade ngontrol ka wilayah lain, bisi anu ngararonda gitu nu ngarepam. Abi bade ditingali bisi taya kopian gitu ya. Alhamdulillah Pak Nanang. Oh ya pasti. Kang Mul, Kang Udi. Mungkin dibantos engke. Kayak dibantos Warga kondisikan kabeh. siap. Tenang aya ke di luar mah beres lah. Ya, oke. Malamnya tuh nya. Ya. Yo, assalamualaikum, sampurasun. Sampai. Sama paling milik kami. Udah enggak? Kadi juga sama juta naon. Mau rokok-rokok kopi-kopi itu mah ka dieu. Tadi ngomong dari asli. lagu lama eta mah. Oh, betul. Lagu lama itu lah arti tanduk lagu lama. Geus dah. Yang teh koneng yang untuk kali ke rumah guru-guru acan. Sugan, kedeng, yang sabar we tuh. Iya, gedeng. Ya.
gara-gara ya lo. Bawa duit gitu. Ge, Lu kan buat aya nu ngamodalan batur mah. Nya, Simbang Siapa teh tanyakeun tah. Aya. Modelan 3 miliar. Paling disiapkeun ku aing 3 miliar. Aing mah datana make kuda cenah. Oh gitu. Oh. Nama teuing teh ade bondo kabeh deui. Aing power bondo ge kabeh. Aing seueur gitu. Nah, pokoknya kira-kira lah. Coba membuang datang mah. Ya, ya urang mah lain kitu. Ya kenapa nggak butuh doang. Dirahat tuh urang wow jeung kadus. Oh. Ye. Mana? Ya, Ayo, ayeuna ayeuna datang ka dieu mana? Epong. Bola ieu rayu tenang tiluan-tiluan tai aji. Oh gitu. Yang dekoneng kabeh ge geus jarani mah. Oh. Ya urang mah teu apa. nah ini mah kieu we lamun umpamana urang kemana hangat aya dukuan tuh urang mah kudu hitam di atas putih mun bisa mah Mang Nanang. Bener teu? Ya lah. Cina ngomong mana isukan ka dia da. Isukan deh. Tadi. Kalau di bawah cara apa? Capek nembalana kabau-bau sumut tah. Ngomong nek nyari rokok. Rokok isukan. Ya coba nyaho we bukti ke disukan datang mah. Nya. Oke. Pasti itu. Dicoba we isukannya. Ini mah da urang pada nang. Nya urang beda cenah lah. Nah, balik ke Paresan Kuriang pas segala calon ka dieu lah. Oh, ngaganggu we pagawean. Bang lihat teh koneng segala kadar dieu lah. Ya dia mah ka dieu mah tuh loba nu garawe tuh ngajing-jing naon kita ngaliwatan pasar. Nya. Oh, tahu mana teh nyari angin naon. Angin ngabusa we ngomong ah. Alasannya. Ayo, Ayo, Sebelah ya. ayo orang balik. Assalamualaikum. Bang Nanang dia titipan ya. Bisa. Bang Buang. Oh, di Pakadus mah tadi. Tadi. Dia apa lagi? Iya. Emang. Ini milih dia Pakadus we. Ya, siap. Ulah siap-siap wae mah. Ayo. Tapi Mang Buang ngomong naon gitu. Iya, ternyata titipan di kadus gitu. Oh, tadi. Tapi kata kadus. Mana bejaan keluarga mana? Oke, siap lah. Siapa misi aja sih ya? Oh, duitan bagi mah. Siap. Bisa sih sebenarnya siap. Pakadus. Masa sebenarnya duit Pakadus? Ini tarik pakadus. Duit 200. Oh, 700. Nah, bisa gitu mah. Tong pikiran tong pimplan ya mana ya? Oke, siap lah. Mana sih balik-baliknya? Oh, orang bebas ya. Ayo. Nuhun. Nah, kalian nitip dah. Oh, ayo. Lah sakti kalau bengkok. Mak mau lajang budi mah aing mah. Itu kuyang gitu dah. Aing bingung ya. Bingung nate Mang Budi jangan dukung si Barjo gitu jauh. Tapi orang makan semua pamerena. Iya bang ya. Di dia ya. Amun teu ieu mau di balaturan ya teh kumaha aduh si kuyang yang dia cari heula balik heula. Beres ieu mah balik heula bawa balik ke kopina aku anak bawa balik weh kurang nah bukan cina ngomong lah ada kadir deh cina pakan ngomong sama balik heula aduh ya Allah